Yok, beli rokok atuh. Tanggal kolot ya tuh gua duit. Karyawan minta rokok ke aing. Apal sorangan tarikan teker sepi. Jaban yang duit teh hese zaman kiwari mah. Hese atuh siaman yang duitnya di jalan tuh dah. Emang kudu di mana tuh dong dengan lagi driver online? Tuh ngarauk di Bang Emok kami bawa bari. Da aing malah laki atuh lain awewe. Enggeus kumaha maneh we yok. Ayo geura buru beli rokok. Pira aku tuh bukan 5.000 acan mah. Nyai eueuh dong. Kumaha sih budak ngora teh. Beli rokok teh mereka ceket aing mah. Ari aya mah ku aing ge dibere. Ngerakun pisan budak ngora teh. Ari motor Vario, ari udut ora ono. Nya emang eueuh da kudu kumaha sih? Nya kudu usaha atuh kami beli rokok. Nyapan ieu ge aing keur usaha, tapi dia teu sanggup keur meuli rokok mah. Jual Vario, jadi kun usaha. Heeh, mun anu daek meuli. Mun anu daek kumaha? Budak ngora. Nangis mana atuh duitna? Inisiatif atuh sia teh. Inisiatif anjing. Eta maksudna teh. Heeh, naon coba eta teh? Nu tadi lain. Heeh, nu tadi naon? Amnesiatif. Inisiatif anjing. Amnesiatif kan? Inisiatif ya, tuturkeun aing ya. Ini Inisiatif. inisiatif. Antisiatif. Salah wae sia mah. Doyok buru beli rokok sia teh. Kudu inisiatif. Eta sia bisa ngomong inisiatif. Contoh eta mah yok. Yeh, buru doyok neangan rokok. Si goblok malah belaham blehem buru. Atulah daguan di dieu aing rek usaha. Ada apa ini bang? Punya duit kagak lu goceng? Gak ada bang. Ya aku sih teu boga duit. Bang goceng doang oge. Jajan naon sih les teu moal duit mah? Jajan angin sugaan. Beneran bang gak ada. Coba aku aing periksa ya. Apa-apaan ini bang? Bener gak ada. Buset, dia usah perak-perak acan di dina kantong. Ya bang bentar saya mengambil uangnya dulu. Bener ya, ku aing didaguan di dieu. Iya bener, masa gua bohong. Sok bro. Awas we tuh balik deui mah. Minta uang dong buat les. Adi teh meni eueuh tobat-tobat nah mentaan duit teh. Ayo dong mas. Emang Bang ngasih duit. Enggak. Ya. Terima kasih. Deuh, ya budak teh. Ini bang. Iya tuh, pan jadi ngeunah. Geus sadenya. Tinggal baekeun si bodong ya. Yo dong, goceng dah. Belikin rokok tuh. Itu atuh. Tah, harian ayeuna mah saya belikeun. Tadi. Bro. Rokokna tah. Tah, gitu atuh yok sia teh. Mas minta uang lagi dong. Buset. Tadi enggeus pan 5.000. Udah habis mas. Kan duit beak make meuli naon. Tadi di bang sono. Sanu malak. Yeuh, yok, kade. Dia di aing yeuh. Nepi anu malak kieu yeuh. Goblok banget ya. Tadi mas dipalak di sana. Gimana? Ayo buru. Yok,
milu. Oke. Buru. Mana King Malang? Hah? Tempatnya di mana? Sini. Sini. Iya. Bener tempatnya di sini. Iya, benar di Hah? sini. Ya mana geus eueuh deh hat. Yok. Hei. Anu kangen ka dia. Naon? Coba sia peragakeun ya. Seolah-olah sia nu malak adi aing. Iya lain. Mana Ki di situ? Ki jelasin tadi kayak gimana? Ada apa ini, Bang? Punya duit kagak lu goceng? Gak ada, Bang. Ya aku sih teu boga duit, bang goceng doang oge. Jajan naon sih les teu moal duit mah? Jajan angin sugaan. Beneran, Bang, gak ada. Coba ku aing periksa ya. Apa-apaan ini, Bang? Bener gak ada. Buset, dia usah perak-perak acan di dina kantong. Ya, Bang, bentar saya mengambil uangnya dulu. Bener ya, ku aing didagoan di dia. Iya, bener. Masa gua bohong? Kan ini habis kesini, terus minta uang ke Mas. Oh, benar. Enggak saya. Nah, tadi kan Niki minta uang di sini. Mas minta uang dong. Nah, aing ge apal sia ngomong kos kitu. Nah, habis ini kan Niki pergi. Ki. Kemana sih ya? Jadi gitu Ki, kalau kuan jelema nu malak sia teh. Gitu, Mas. Teh Ki, ngaran nu malakna saha? Ini orangnya, Mas. Apal Ki. Si Doyok kan tadi kita melakukan acting ya. Sama si Doyok, malak saha jelemana. Iya, dia orangnya. Apal aing ieu jelemana kan dititah ku aing tadi. Iya, bener, Mas. Dia orangnya. Aing nyaho acting sia duaan teh aralus, tapi sia duaan teh nyaho teh maksud aing. Iya, beneran ini. Sia teh ngarti teh sih maksud aing teh. Beneran, Mas. Iki nggak bohong. Aing teh nyaho. Sia duaan teh ngarti kene wae aing mah da. Bener ini yang malak. Bener dong. Aing nu malak si Iki teh tadi. Bisa ngomong gitu, Yok. Da aing teh apa atuh eta di sia. Beda si Iki sih. Jadi aing doang nu ngarti masalahna ieu. Bodong, pan tadi sih yang ngarokok. Tah, aing menang duit goceng. Duit goceng eta teh aing menang malak ti si Iki. Karak ku aing belikan rokok ke sia. Jadi sia jelemana. Hah? Kitu aing percaya sia nu nyokot, Yok. Ayo geus Ki, rancangan jelemana. Tapi, Mas, Tapi mas naon, hayu rancangan. Atuh buru Yok, sete geranyangan rokok. Aing nu ngomong goblok. Ki tadi gimana? Bingung. Bodong. Anjing tah goblok bingung aing.